Alhamdulillah, usolli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Kaum muslimin muslimat jamaah sadayana, dipayun urang ngadoakeun mugia Sohibul Bait khususna umum urang sadaya dipaparinan teras-terasan istiqomah dina ibadah, dipaparinan dibakelan hate urang iman supaya gaduh sifat amanah anu kadituna dipaparinan aman. Doana amin. Urang ngalajengkeun hancak rencana bade di enggalkeun ring kaemutan urang kemah ngahancak kitab fikih tubuh anu teu ngartos wios nyepeng kitab urang sasarangan ngaderes da simkuring kita acan harinyaan bisa mah ngan kumaca sok rasa kaemutan etos satam ieu urang ngabahas sakinah anu aya harkatan sami margi sakinah mah kuraraosan anggeun urang sadidinten diantawisna pagbagan wudu, kumaha carana takbir, kumaha carana nyelapkeun niat, kumaha carana upami urang di tengah-tengah salat hilaf engke mah aya lomba praktek sholat jamaah jimat khusus kangge barudak ti 40 tahun kaluhur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan wis dawuh tosna dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sopone wong, man sing saha jalma, man teh bahasa Arab artina jalma, lamun bahasa Inggrisna man ya upami istri woman, jadi man itu jalma, matak diangge nami Maman, Sulaiman, Tasliman. Iku kataba nyatet sopoman, nulis sopoman. Bismillahirrahmanirrahim. Ing lafad Bismillahirrahmanirrahim. Sahajami nyerat Bismillahirrahmanirrahim. Pajawada mangka ngapikaken bagusaken nyaikeun sopoman. Jadi sanajan tulisanana awon tapi cek urang mah teteh tulisan pangalusna bismillah teh nulis dina naon we bade dina buku para kreditan bukuna khusus ditulisan luhurna Bismillahirrahmanirrahim di sae-sae sok sanajan dikaretet-karetet kala kang ngabalicet tapi alus teh cek urang sabab alus cek kuring teh acan tantos cek nu sanes leungeun kuring mah sakieu alusna teh pajawada mangka ambagusaken sapa man ta'ziman karena ngagungaken nyaikeun bismillah teh karena niat ngagungkeun Gusti Allah lillahi maring Allah ghufira mangka dihampura sapa lahu man atanapi wong Opo ma perkara taqaddama kang wis dingin opo perkara Kufiro dihampura
lahu pikeun eta jalma ma perkara maksud ma perkara teh dosa-dosana taqaddama nu parantos dipayun min dan bihi saking dosane man wa malan perkara ta'akhara kang keri apa perkara keri teh naon panderi jadi mobil keri mah saha jalmi nyerat bismillahirrahmanirrahim teras disae-sae mun bahasa itu mah kaligrafi pana di lelempong sina direngge-rengge sing parugu tangri pajawada disaekeun ta'ziman lillah karena ngagungkeun Allah ngahormatan Allah ngamuliakeun Allah saking ku hayang ngamuliakeun Gusti Allah nyerat bismillah ge di alus-alus saking ku senengna kasih bebeb nulis ge dimakekeun ka aduh ngaran bebeb maka ku sabab eta seratan ku Allah dihapunten dosa anu tipayun sareng anu bade gara-gara nyerat Allah pami sae gantung dina ieu dipajang di ruang tamu Bismillahirrahmanirrahim dilaminating ditulis itu menang emak rada ngajijiman wa qala lan wisdahu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kataba nalika nyata nalika nulis sapa ahadukum salah sawiji sira kabeh sahaja minan nyatet di antara aranjeun bismillahirrahmanirrahim ing lafad bismillahirrahmanirrahim falyamudda mangka becik andawa akan sopo ahad mangka gerak manjangkeun ar-rahmana ing lafad ar-rahman lamun aranjeun nyerat bismillahirrahmanirrahim cek Nabi mangka lafad ar-rahmana dipanjangkeun sok aya tulisan lafad bismillahirrahman dipanjangkeun itu teh sanes padu bae aya dalilna jadi itu padu dipanjangkeun cek Nabi lamun maca bismillah panjangkeun lafaz ar-rahmana sunnah nalika urang nyerat bismillah tuluy disae-sae kenging ganjaran hiji di piwarang ku Nabi lamun urang niat ngalakonan piwarangan Nabi maka menang ganjaran tuluy lafaz ar-rahmana dipanjangkeun ar-rahman eta ge menang ganjaran di wae sakur-sakur pada melan diniatan nurut ka Kangjeng Nabi sami kenging ganjaran Nabi sami sareng panitahna Gusti wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha Kangjeng Nabi mah nyarita teh oleh make wahyu dibejaan ku Jibril kakarang ngabeja teh jiga simkuring dua tah wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha saktemene Allah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala iku zayyana maes-maesi menghias sapa Allah as-samaa ing langit bil kawakibi kelawan piro-piro lintang Allah ngahias langit ku bentang wa zayyana lan ngahias sapa Allah al malaikata ing malaikat bi Jibrila kelawan Jibril ribuan malaikat dipapaesan dihiasan ku malaikat Jibril malaikatnya sana 10 unggul 10 mah eta mah wajib apal eta ge teu wabu saware Jibril Mikail Israfil Israil Munkar Nakir Atid jadi satu langsung kebalikan Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib Atid salah leungeun gitu anu 10 mah wajib urang apal itu ngalengkepan tauhid urang anu teu wajib apal mah miliaran malihan urang nu hadir di dieu lamun jumlahna 500 jadi aya 1000
setiap jalmi dilahirkan aya 2 malaikat raqib atid mun 500 saurang dibere 2 jadi seberapa 1000 malaikat nu di dieu unggul dan anu teu ngaji aya malaikat sarua raqib atid raqib atid raqib atid tasapalih nama anu ngajagi aras anu ngajaga bentang anu ngajaga langit anu ngajaga cai eta mah teu wajib apal sadayana eta malaikat dikokojoan ke malaikat Jibril wa zayyana lan mapaes ngahias sapa Allah al jannata ing suarga bil huri kelawan bidadari wal usuri lan piro-piro gedhong sawarga dihiasna teh ku bidadari jeung gedung-gedung anu megah mewah tos siap bidadari nyambut jalma nu bakal kasuga nu lalaki nu awewe teu kudu hayang bidadari aya nu apagna awewe nyameureun ceuk bahasa urang nu teu apal mah bidadara mun awewe bidadari mun lalaki wa zayyana lan ngahias Allah al anbiya'a ing pira-pira nabi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para nabi jumlahna cek beja 124.000 anu dikokojoan ku 25 nabi jigau teh salawe bahasa Cina bejana 50 gocap lamun 100 cepet mun 2 nope lamun 500 nope mun 1000 seceng lamun 1500 cenggo lamun 10.000 cobaan 100.000 goban goban mah 50.000 lamun lagi kabeh coceng nya kacoceng berarti kacokot dua lagi anu wajib apa sadayana 124.000 sadayana dipapaesan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi urang sallu ala Nabi Muhammad wa zayyana lan mapae sapa Allah al ayyama ing pira-pira dina kana pirang-pirang poe bi yaumil jumuati kelawan dina Jumat kelawan poe Jumat poe tadi pinten anu 7 dikokojoan dihiasna ku poe Jumat wa zayyana lan mapae sapa Allah al layaliya ing pira-pira bengi bilailatil qadri kelawan bengian qadar satiap penting nu diciptakeun ku Allah lailatul qadar khairun min alfi syahrin eta mah khusus kapangina ge bulan Ramadan duka ti kaping hiji duka kaping 2 duka kaping sabaraha rahasia ngan supaya orang menang naon lailatul qadar lamun nenggor masuk suganan atau neangan teh di tanggal hiji cirina jalma nu geus manggihan Lailatul Qadar aya ka cirina isuk-isuk bunga sanajan manehna teu nyadar geus amprok jeung Lailatul Qadar ciri jalma geus amprok jeung kabohona surah siri halo jalma geus amprok jeung Lailatul Qadar hatena jembar bunga lalega kajian loba duit ke bunga we wa zayyana lan mapae sapa Allah asyhura ing pira-pira bulan bisyahri Ramadan kelawan bulan Ramadan 12 bulan dikokojoan dihias ku bulan Ramadan wa zayyana lan mapae sapa Allah al masajida ing pira-pira masjid bil Ka'bah
jutaan jumlah masjid, ribuan di alam dunia, kokojona masjid bil haram di tengahna aya Ka'bah. Diangge kiblat ke urang, mustaqbilal Ka'bah, mustaqbilal kiblat. Kabeh manusia salam jagat nying hareupna ka kiblat. Mun di urang mah kulon. Ngan cantang tu nagara sejen yang hareupna ngulon. Sabab alam dunia teh pusirna teh Ka'bah teh. Muter kabeh nying hareup Ka'bah. Wa zayyana lan mapai sapa Allah al-kutuba ing pira-pira kitab bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Sabar geuning jumlah kitab teh? Upami sareng suhuf sabaraha suhuf? Nabi Adam kenging 10, Nabi Syith kenging alhamdulillahirabbil alamin. Bener lain kuring nu pinter jamaah parohoan. 114 kitab. Nabi Adam 10, Syith 30, Idris 30, Syith 50, Musa 10, Ibrahim 10. Tambihan Zabur, Taurat, Injil, Quran. Sadayana kokojona Al-Quran. Kitab saha? Kitab urang. Sok dibaca li. Lamun urang maca Quran tuluy aya panitah teu digawean lil ibarat paku menang parentah ti presiden disimpen dibaca tapi teu digawean. Cek presiden teh tong jawab presiden lah bupati. Kepada Bapak Kepala Desa Gandung yang terhormat Bapak DRS Aceh Sugandi, dina eta surat aya parentah payahna poe Rebo masyarakat kumpulkeun tanggal jam isuk pada sore jam 8 aya penting jam 8 masyarakat kudu geus kumpul di balai desa bawa balon. Tadi teh orang ngabitukeun balon. Kudu ngalajoan ngabitukeun balon. Tuluy eta surat teh dipikeun di Pemda dikirim ka dieu aya ajudan bupati ditarima ku paku dibaca eta eusina teh parentah bupati. Kusabab parentah bupati atuh dibacana ge meuni hati-hati bukan aja aduh nepikeun ka dipirit. Lamun ieu meunang aya dipirit teh kartu rek. Dipirit barang bere dibaca gogodeg sabab asa kehormatan parentah ti bupati datang langsung ke balai desa. Pesina tanggal Rebo jam poe Rebo jam 8 tanggal 1 kudu ngumpulkeun masyarakat ditutupkeun asupkeun kana amplopna tunda luhureun lomari. Ayeuna teh poe naon? Jumaah. Sabtu teh dibaca deui. Ti isuk sakali macana teh. Beurang sakali, sore sakali. Geus maca tutupkeun deui, tunda deui di luhureun lomari. Senin dibaca, Salasa dibaca, Rebo dibaca. Tapi henteu digaweaneun. Atuh kurunyung ajudan teh datang, cek Pak ajudan paku atas katampi surat ti bupati ku atas. Di aos tantu bisa di lokali macam aja. Kumaha tos didamelan aduh hilap cek eta kumaha lamun kitu cek bupati. Meureun eta parentah ti bupati nu teu digawean teh bupatina teh meureun bungaheun tak embekeun kira-kira. Cek bupati gawe naon dibaca ari teu digawean. Takuran teh jiga kitu dibaca bolak-balik dipusta-pusti salat henteu. Atuh meureun ajudan Gusti Allah teh datang dibaca lur Quran di aos Gusti sabaraha kali sakayeungna naon eusina
aya parentah naon nu kaharti salat digawean henteu ambekeun mah wa zayyana lan mapae sapa Allah Al-Qur'ana ing Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim kelawan bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an dihias ku bismillah. Setiap surat ayat bismillahan kecuali surat nun gini surat At-Taubah haram baca bismillah tahun mah ini kecuali orang macana tengah-tengah surat At-Taubah atanapi ayat sanes nu kahiji mah teu kenging di bismillah. Jadi bismillah teh kokojona wa qala lan dawu sapa nabi bener kan wa qala lan dawu sapa nabi sallallahu alaihi wasallam man utai sapa wong iku qala maca sapa man bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim kutiba mangka dicatet apa ismuhu arane wong minal abrori saking pira-pira wong kang bagus wabari alan lubaran lubar teh bebas sapa man minal kufari saking golongan kafir wan nifaqi lan munafik jalma nu maca bismillah hiji dicatat ngaranna di catatan golongan daftar jalma nu hade dibebaskeun tina kekufuran dibebaskeun tina kemunafikan. Sifat munafik tos ayat 3 pungkurna jalma nu iman pangkuatna Abu Bakar jalma anu kafir pangkuatna Abu Jahal jalma anu kaditu kadieu Abdullah bin Ubay bin Salul ngaranna Abdullah tapi munafik ruang riung jeung Nabi tapi hatena hewa ka Nabi. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna lamun eta jelema ruang riung jeung Nabi manehna biasa qalu amanna percaya abdi Muhammad ka pangerananya. Wa idza khalau ila syayatinihim tapi lamun leupas we amprok jeung bangsa setan-setanna qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun amprok we jeung babaturanna nu sarua jeung munafik deui kumaha nyaritana kami maruang riung jeung Muhammad eta eueuy pokna teh ngaheureuikeun agama ngaheureuikeun Kangjeng Nabi ngaheureuikeun Gusti naudzubillah jalma nu getol maca bismillah cek Nabi dihapus di catatan jalma golongan kafir dihapus di jalma-jalma munafik sifatna tilu idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza ciri jalma munafik idza nangkate mungkin teh ada lamun janji sok sulaya geus pokona mah ku saya malah sukan nyaeun sukana keplos munafik kan lamun dipercaya sok khianat naudzubillah nanu hijina teh bila berkata dustanya lamun ngomong bohong menjanji sulaya lamun dipercaya khianat salah sahiji aya di awak urang salah sahiji awak urang di antarana kaendepan sifat munafik maya kena duit di mana ti kamari geus beak nasi nu beas teh murah padahal menyalap kene aku tang ya kene munafik teh kancikan sifat munafik kurang sok itunya istighfar deui muga-muga dihampura eta teh da lamun teu bohong bisik teu dibere urang mah teu wani nanggung resiko naon sababna teh di antarana ku biasa jeung aya nu nitahna jeung gede kahayang kusabab gede kahayang atuh meureun gede deui kabutuh jeung nyumponan eta kahayang
sedangkan zaman kiwari geus dibebeurik beja teh ku TV nu alus mah awewe teh model kieu tah buukna make sampo ieu nya awewe anu panggeulisna mah bedakna ieu merekna pipa entong paralon anu akhirna bingung nuturkeun ka hayang TV bedak teh aya ngan paragi nepukan bujur orok atau kumaha carana hayang menang bedak nu alus duit aya ngan bisi teu mahi ditanya ku salaki bohong sabab nu ieu jeung simpenkeun engke jeung balanja bedak nu aya ge disebut bohong aing teh geus ripuh nuturkeun aturan TV hirup sampurna kumaha TV jalma nu sukses teh ieu nu kieu tah kawas kieu imahna jiga kieu mobilna jiga kieu dedegan awakna jiga kieu huntu nu alus nu kieu tah tring mata nu alus teh nu kieu tah buluna ditambal ku ijuk meunang ngahiring kulit nu alus teh nu kawas kieu tah tungtungna mikiran we awak teu mikiran hate kajenting hate loba panyakitan nu penting awak sampurna naudzubillah jalma mukmin mah lahirnya batin nagara oge baldatun thayyibatun nyawarobun ghafur cepaku baldatun thayyibatun teh lamurna halus pangwangunana hade non balai desana halus masjidna agreng buyutna halus baldatun thayyibatun tapi moal sampurna lamun teu warobun ghafur nagarana maju ekonomina maju ari rakyatna teu boga akhlak tanu kitu mah baldatun thayyibatun tapi henteu warobun ta ieu jimat teh salah sahiji cara warobun ghafur supaya masyarakatna dipikareus ku Gusti Allah bae reus komo bupati lain tadi dibalik Allah bae reus komo bupati eta teh warobun carana nya model kieu majelis taklim pasantren tajuk eta teh ngabantuan supaya baldatun thayyibatun warobun ghafur mangga ekonomi rek jiga naon pepelenjengan jung pangwangunan rek jiga kumaha tatalacatan ngan kade dua baldatun thayyibatun warobun ghafur pamarentah ngurus pangwangunan ajengan santri ngurus warobun ghafur bagi-bagi tugas silih bantuan mata pun bisa mah jiga baheula deui santri-santri di Tanjung nu ngaulang barudak asupkeun kana anggaran desa pokok lain musim kuring hayang kuring mah teu kudu digaji ieu mah sok kadang-kadang budak nu ngajar di Tanjung eueuh Ustad Inca diomongkeun urang lembur teu mah urang Amerika Ustad sibuk digawe Ustad teh nya padahal mah cicing di Tanjung urukan barudak kemarukankeun taranya tuh meureun Ustad teh giliran hiji sekali waktu infak sampai 1000 kudu bayar sini ikhlas bae ngaji mah Allah Gusti urang Amerika ayo gaduh mah geus dibaheula kuduna mah cicingtan tungguan tajuk itu loba ting tajuk di lembur urang teh da meureun jelema teh geus mboeun ka tajuk jadi dibeberi ku tajuk urang mah baheula mah di lembur gaduh ngan asa bara guruntul cenah tajuk teh nya tapi bari nu ayeuna mah geus saroreamun ka tajuk jadi ku tajuk dituturkeun cicing di tajuk tak barudak urukan sing bisa ngajikeun urusan bulanan malah cukup kira-kira tah lamun sabulan 5 juta nya Amerika ngadanya teh piraku Ustaz teu bare taheun di tajuk geus moal mikiran usaha jong jeung teh ngurus tajuk ngurus barudak palalinter ngaji warobun ghafur kuduna mah kitu asupkeun ka anggaran desa tino teh DAD ADD AAD dialokasikeun kumaha we carana kira-kira katewa ku non ku KPK
di ieu di naon ngaranna teh direkayasa kira-kira ulah berapa bisa nyokot di mana asupkeun tah sabulan Ustad 1 juta ewang liur demikiran teh abadatun thayyibatun warabun urang Cina ekonomi na maju datu mikiran naon saya mah mikiran nu kitu geus eueuh ngaji eueuh naon urang Amerika dunia na maju da eueuh dinu dipikiran iwati nu kitu urang mah loba pikiranna pikiran ngaji pikiran jimat can Rebo kudu ngariung deui can Senin kudu upacara hari santri loba pikiranan mata lain teu maju negara Indonesia mah 2 baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur nu sejen mangan hiji baldatun thayyibatun wungkul teu mudag-mudag wa rabbun ghafur maka eueuh model urang jiga kieu hirupna bebas erek jiga kumaha we ge halangan agama geus sasampuran wae urang mah sing nyaan aturan agama dipake sabab lain ngungkul hayang senang di dunia parat urang mah hayang nepikeun ka akhirat Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati di dunia hayang beunghar di akhirat ge hayang beunghar teh lain sagala nyampa beunghar teh cukup laisal ghina min kafratil arab walakinnal ghina ghinan nafsi beunghar teh lain sagala nyampak sabab kadang-kadang nu sagala nyampak asa malarat kadang-kadang jalma nu sagala rupa kan nu sagala rupa aya kancikan sifat malarat anu malarat kekereuweut walakinnal ghina ghinan nafsi beunghar teh cukup dina hate Rasulullah pangbeungharna Nabi Isa pangbeungharna naon sabab geus dicukupkeun dina hatena sanajan sagala rupa aya bruk di juru bro di pantau ngalaya di tengah imah loba klibuk di kebon loba kolem bokeun teu kalem tapi hatena kurang keneh miskin begitu teh jalma lamun geus salat teu kaburu ngaji teu kaburu miskin cuy kajenting beungharna dan beunghar mah nu karadia tah ngaji kaburu keneh berjamaah kaburu keneh silaturahmi bisa keneh jalma beunghar nu kitu cuy anu beng ka ditu beng ka dieu tabungan loba imah kitu musingkrong poho ibadah poho silaturahmi malarat nu kitu teh kadang-kadang urang mah sok kabita ku kabeungharan batur aya jalma naik mobil ngaliwat mobilna teh mobil mewah ting merek naon teh kadeuleun ku tukang beca keur ngadaweung di nyata pertigaan dulu itu jalan raya deketin di dia mah tius tengah bang beca hayang teuing jiga nu kitu ka mana-mana turun mobil enggak mobil supir siap bae manehna ngaliwat isukanana tukang beca teh keur kieu we tah atuh katingalieun gitu ka kudu naik mobil eta dinu hatena Gusti iraha kamu bisa nunutan sini jalan da manehna mah boroning nunutan sarege hese sabab naon guling gasahan we nu naik mobil kabita hayang jiga tukang beca kabita hayang nu jiga nu naik hati-hati urang syukuran bawa batur makasirihan ku urang merecak teuing jari mah bringgek dari solawatan cakakak cikikik barali sarare talibra udah kabitaeun bawa batur ku urang iwalti urang mah tinggal syukur alhamdulillah cirining urang saeutik-eutikeun dititipan beunghar ku Allah bisa keneh ninggalkeun imah rek ngaji dah hakikatna agama teh ninggalkeun dunia memeh ditinggalkeun ku dunia sebelum ditinggalkan dunia meninggalkan dunia lain meninggal dunia hari meninggal dunia mah
Oh, meninggalkan dunia mah aya kene dunia mah ngan geus teu pati dipalire heulaanan. Salat ninggalkeun dunia, ngaji ninggalkeun, puasa ninggalkeun. Sabab lamun ditinggalkeun urang ku dunia nyeri hate. Nyeri hate diputuskeun, nyeri hate mutuskeun. Nyai nyeri hate diputuskeun, nyeri hate mutuskeun. Mending diputuskeun mah andui asa eueuh deui alam dunia teh. Nya geus tidak semangat apapun. Sampaikeun kawah disuguhan dahar teu dae. Padahal mah tinggal buanglah mantan pada tempatnya. Kalau ditinggal lianting sampai bisa mopok on, move on. Mantan itu ibarat spion. Lihatlah hanya sekali-kali. Diringkeus. Engkau di dalam si tabrakan. Sameme diputuskeun ku dunia, urang mutuskeun dunia, kakapeungeun ngaji mutuskeun dunia. Ambe dina hiji waktu ninggalkeun dunia teu berat teuing. Amin ya rabbal alamin. Penting insyaallah mudah-mudahan dina dinten hiji dinten Senin pada ngiring upacara hari santri malihan simkuring kadu tugas dinten Senin sholawat nariyah 1 miliar sa Indonesia lain saurangan dinten Senin di Indonesia khususnya di pasantren, di masjid, di musola, anu persa targetnya 1 miliar sholawat nariyah. Apa sholawat nariyah? Sok sareng Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina saya 50 orang hadir 300 kali lah sholawat dan simkuring di pasantren di musola-musola dinten Senin nyambut hari santri nasional kemudian kuring ya undangan dinten Minggu teh halakoh nasional menyambut hari santri apa?
dinten Senin anu teu gaduh akte nyuhunkeun aktena ka desa. Oh ngadamel. Tidak toh. Kapunten tadi kalangkungnya. Kan dinten Senin teh da sadayana dinas hadirnya kepala dinas. Jadi di Disduk Capil nyata bade nyadiakeun nyata nu ngadamel akte kelahiran gratis. Tapi syarat-syaratna anu leres. Buku nikah, KTP nya kakak gitu nya. Sok saha ka urang gaduh nu teu gaduh langsung jadi didinya di tempat gitu nya. Teras nya bade dibagi nyata sapatu alat-alat sekolah nyata 20 jalmi 20 kurang kali. Tapi tos aya tulisanana dan nu gaduh wae nyata kartu miskin gitu nya. Jadi nu teu kabagian ya wayahna lah. Itu tong ngamuk aku, tong ngamuk deui ka kubu. Jadi tos aya tulisanana gitu nya. Atuh cenah abdi teu kapasihan gitu bisik teh gitu. Ai budak abdi teh dipasihan tos aya tulisanana nyandakna tina jam kesmas atawa napi dina askes gitu nya. Enten simkuring mah sakadar nyampaikeun diri kena putra abdi teu kapasihan cenah kitu nya. Jadi nyandakna dina eta tos aya